Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pupuh magatru bahasa Sunda di kelas 2. Yuk diajar online. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pupuh magatru anu judulna di kebon binatang. Wilujeng ngadangukeun. Sasatoan di kebon binatang Bandung, anu gede, anu leutik, sato jarah, sato ingu, dina kandang make besi, renu datang lalajo. Sasatoan ge kaasup makhluk hirup, kudu diurus, kudu taliti, tong diantep bisi guru, dina kandang nu bersih, ciri nu nyaah kasato. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.